Duh, nganaheun euy. Sawah. Geus lebaran. Aduh. Kemarin temu budek acan dayana corona bingung lah. Aing balik ka kota gitu nama minta THR gitu. Temu HP komunikasi eueun, pokona mah HP komunikasi gitu. Mun di kuai gitu, piknik lah. Ini kena piknik ieu mah. Temu dike piknik gitu tah. Boga baturan nih Cebening heueuh. Engkak Cebening weh. Juga ini Cebening mah nya ngadon dahar itu ngadon lebaran heueuh. Nah benar. Cebening mah. Saum. Orang ada Cebening heueuh. Mana cicing di dia baik-baik saja gitu di dia nya. Kayak gampang kayak di deui. Geus gitu. Angkat Bismillahirrahmanirrahim. Geus lila teu kalembur randa geus sabulan leuwih gitu kangen kasih randa-randa kumaha kabarna randa-randa teh jeung si jenglot si bayawa geus lila teh amplok sampikeun wae gitu jelema nanya geus kan papanggih lah di ditu kangen sabari kumaha nya kabar ka randa geus lah jangan barudak lapar lapar wae mana mah arek ngadari tuh bibi silasita kok mung teuing ribut kamari mulas deui gitu dipikir-pikir mah orang ulang-ulang wae kieu nya pagawean naon-naon lembur teh siga ieu we siga kuburan tapi juga makam sampai kieu nya karena ngopi ke mana tuh? Ngopi apa mancing ya? Mancing cara bebenangan wae mana mah. Yang geus ngopi yuk. Dengan gratisan. Nu gratisan lah di dieu. Orang jadi sireum heula Capek istirahat teh lah Lumpang jauh-jauh Biarlah nih Kembali lah. Naon wae rek nini sugan ulah tuh nini ting mah. Jauh-jauh dah. Ojek tadi. Kelah bahas ojek deh. Geus aing tujuannya ka dieu nyang tanda gitu. Nah. Parah. Naon tuh? Kang Kara. Itu. Aneh aing mah tuturkeun wae. Tuturkeun wae geus saya tuturkeun. Saya nuturkeun ya, tapak-tapak. Saya nuturkeun ya. Perasaan urang mah gitu. Perasaan mah. Perasaan ini mah. Ayo kita. Perasaan Ren. Tuh, canggih bener kan Kang Kara. Sing kenyang bener. Saya tuturkeun ya. Tuturkeun Ayo tuturkeun. Teh asal ngobrolnya nih nya. Ngobrol dah. Asal jadi ujul mah teh. Udah korak deh. Asa wau itu budak teh. Sebelum umur kita si Pala juga si Atut. Perasaan bro. Perasaan. Udah. Woi. Oh, siapa? Kemana? Lu orang kakak itu anjir leungit. Wah, sial si Ujang salakeun tuh. Jemaah eta. Ulang-ulang kemana? Di mana nya? Hei.
Woi, Woi, kemana lu? Sakit lu. Aduh, Lebaran puasa teka Aduh. tingali. Aing sorry mudik urang Di kamanya. Leuweung. Leuweung. Jabongan aing ka Kolombia ditahan ku hansip. Aya naon di leuweung? Bayawak. Mana bayakna? Tah gigitan mana bayawak. aing meureunnan. Nyakut sadaya tuh bayawak tuh. Naon kadal. Kumaha kabarna di dia randa-randa? Aman, aman. Aman. Kamari ente Mana di tanya. tangan? Usaha. Ku keling. Keling, bang keliling dah. Heeh. Mesti kena neangan. Nya heula. Mana boga udang sabaraha sih? Pot di teang-teang ku keling. Utang mah lumayan gede, tepira utang mah. Duh aduh kalau. Sabaraha sih utang? Hah? Meni kuat itu yang itu. Di bang utang 1.500 Uber. Wah, bener. Oh, 1.500 tapi konseling. Gede. Ya. Asa beda wae nama ente Beda naon lah bilang wae. Udah bangetan siga asa mikir rungkad wae. Maneh tah makin hancur. Wah, aing bikin keren kieu orang tuh di leuweung aman tiis. Tabuk 3 hordeng watak gue. Bagus siga hordeng anjing situ nyaho we teh. Naon? Zaman iya Korea ieu teh. Korea mah. Korea meureun terus ente usi mana bieu? Nian kopi. Kopi. Ya mah kopi di teh hangat minum kopi geus hideung percuma marek susu. Lamun susu mah jadi bodas. Kamu ente mah susu beruang. Main naon dah? Nyamilin tuh lah. Cek wae kitu. Untuk gimana teh endi. Mana ngomong-ngomong meni lila di lembur teh. Udah teh gampang kalau di detek kudu di hela di ieu tah di tes teh tes sueb. Apa tuh sueb? Suap teh naon? Eta tah anu dicolok-colok ieu kana irung. Tahu tuh. Oh, eta mah suep. Oh sueb. Apa sih arana? Oh, berarti sueb. Jadi lila urang teh ka dieuna. Ini lain teh di leuweung. Tapi orang itu asup-asup dia ngeletik imut tapi mana emang kan gede sih siga sapi Kacocokan korong. nah iya korong kopi atuh beli kopi atuh orang suguhan hampir aku ya orang kali ke kampung tuh suguhan kopi juga kok ini neana bro ada ulah salam beli siapa sok beli tambu lawak wae tuh dah beli tungguan di dinya. tungguan Awas ya. saya kemantuk kan tuh lek tahun dia perang pisan Teh, ye. Punten teh arek ieu desa desa di kampung Cibening. Nuhun di kampung Cibening, kampung janda. Loba jana berarti. Nuhun. Eta jandanya. Siapa mah can harewasan oge. Kenalan heula tuh. Tapi yo geus jawab kita di teh, nya. Kenalan heula tuh, Nuhun mangga Kang Kara. Sulastri Aduh, Sulastri halus sangaana we. Sae pisan neng. Sepertos naonnya. Nya matahari mah lewat kabeh lah, nya. Ini bisa wae Nya bisa wae atuh. Ampura neng tuh. Saking kulembutna neng teh. Emang bade ka mana ka Cari dia? tanah badek piknik, Akang teh, tapi ngarasa ka Cibening ke dia. Atuh da piknik di dia mah tah tempat piknik Tah di dia. ya. Tempat piknik di mana tuh bejaan tuh, Neng? Kan tos di wartosan tadi mah kampung janda. Oh, berarti salah sasaran ya. Tapi aya alusna oge sih kata janda kieu. Ieu seueur di ditu janda. Nya wartoskeun mah ka PRT we da nu nyentos mah PRT. Oh, Neng eta janda teu. Kade di janda di dieu ke di bumi aya suamina. Janda bodong. Janda bodong. Berarti mau KTP meureun. KTP SNK aya weh. Aya. Kalau los kadinya. Berarti kemarin balik ke mana Neng eta? Di kan itu abi bade ka bumi abi. Iya, kelak. Ieu teh dipengaruhi HP anyar. Nuhun. Tapi minta nomor HP-na bisa tak? Enggak tahu bisa wae. Si eta mah Akang Kara lain si eta mah. Akang Kara mohon. Terus bisa itu cocik mah gitu nomor HP gitu. Hah? Nya maksudnya jeung bel gitu. Call me gitu. Nya. Sabaraha kosongna? Kosongna 5 kali, A. Hah? 05 kali. Nomor togel tah mah. Lain. Besok yuk. 0 08 08 08. 08 Entar saya sakit tuh dah. Har, Nyambung hiji sakit 2 tuh. 3 4 kala. Cingola. Tututnya, teu bener tinggalan. Di mana atau ya? Si AA mah, Si sok abi mana? di Sok. chatnya. Ya, guys gitu. Ya tuh amang enggak. Oh. Terus helanya abi Ya. pada enggal-enggal. Oh, nya gelis nya. Assalamualaikum mula tuh. Ih. Oh, ampun ting. Ih. Cing atuh neng tong mangkat. Iya kumaha? Maksudnya iya ting. Aduh, Iya, ya ditempel gitu. Oh. Ampun ting. Bingung anya. Kala jika balon. Tapi di situ mah udah mau gitu mah ongkos gitu sih. Oh wah ongkos gitu tapi dia mah jing gede dia.
Saya mau balik ke saung malah. Sedih dia. Dahun kulinin tersangka di teh. Nangis alhamdulillah seberapa tahun nih dia. Seberapa tahun nih dia. Seberapa tahun udah gitu. Supaya dia masuk menang jodoh gitu. Bawa aku aing ka ditu kasih Ujang. Sah. Kemana suka gitu? Wisata di mananya? Duh. Usah. Baik deh gitu. Baiklah, pergi bah. Udah beli kopi kajinting ngolor hela nungguan kan ini sudah makan kopi singit mantap gila tuh dah nih kopi beli kopi si itu sorangan wae masih rem deh mantap sampekeun lagi tuh si itunya sampekeun we Aduh, aya nanti waktu nasi abah sarapan. Tapi pasti naonnya sarapanna. Nih sorangan wae nih Iya, sorangan wae. Bade kasihan nganteran kasih abah tapi si abah nikah ya. emang merem dahareun naon sih nya teh Bukan naonnya eta. nah gosong besi di bare batu ieu nya emang abah lek di bare batu Bae si abah mah dibere batu oge sekulek-kuleklan kan ieu apaan mere nya Bae atuh Ya, udah bae geus lah. ara rompong untuk oge. kepada si abah mending saya lawe nya ngeroso deh nih lek sangat teh sih nya teh nih ari terus hari kasih abahna irahan nih Ya ayeuna bade ayeuna. ayeuna nih lah nama orang ieu lah nih ngumpul si abah orang masuk hela we Mojo. emang enak tanggal berapa sih nih 128. 28 oh jadi ingat ya akang nah ini terang teh ya bedana tanggal 28 Oktober jeung 29 Oktober terang teh Cuman benten sehari kan. salah hari tanggal 28 Oktober mah Sumpah Pemuda namun nyai mah aku sumpah sayang kamu Jam sabah enak. Selapar kieu lah. Dahar heueuh poho deui. Aya we gitu nya. Anak tidak geulis gitu Roma. Tidak kumaha tuh. Heueuh dahar lah ya. Kumaha ya aing tolongna Tolong. Teh. oke arek bae Oh, ya cukur lah ayeuna mun oke ka salon ya ka salon Ya sini nih kanen teh. ini atuh nyi Atuh abah pindah ka dieu coba urang dijelaskeun ku nyai ih. Oh, yo. mana bayawa Teu sopan teh nan. hampura Nah, anu pokais baheula teh geuning. Pokais naon, Pokais naon? Nike, Nike mah awewe nya. Niku. Bisi jantung nah, jantung abah bisi kumaha. Cicing mana anu nembak Moal, bah. Ampun teh. Istighbar ih menisok. Nya Terus itu anak hiji-hiji na ulah ku batur. Ka abah Wah, sorangan. terus abah pada tuang jeung naon ayeuna. Kala pasukan abahnya we teh. Abah angkara abah wae saabah tuh. Nya ieu teh kan awahna nya itu ih. Terus Allah nya eta mah. Nya aya apa Oh, nya? Abah mantong dibere daan. Nah, mana tuh coba cicing lah tuh ngomong. Ih, abah mah kan naon? Mana bau tuh, mana mandi tuh. Mandi mana? Mandi teh saeutik. Ya, lu saus teh tuh atuh mandi tuh. Ya, bah, abi teh kadi teh canggih ngomong bah ya. Abi teh kasih nyai teh nya. Bade teh bener-bener bah. Bener-bener teh sok atuh ngomong. Mana bukan naon? Yo, enggak sapi. Bohong. Bener aya, bah. Kek ku abi di. Ya sok itu bawa sapina ka dieu, Bro. Hah, rek bawa. Bawa ka di bawah. Nyangke kayak datang sorangan ke mana si sapina. Oh, berarti bohong tuh. Ngancan di taneuh bah. Cinta emang sih ya. Cinta. Terserah eta mah. Terserah sok. Nih, ari abah di tempat-tempat siga artis Cina ya. Bah. Oh, aduh, nuhun atuh. Siga artis kita. Mana mau muji eta teh. Naon? Muji, naon muji teh. Kita angges bat, ini siga artis Cina teh. BTS teh atuh. Ai, kelas sakti.
Goblok bisa eta mah. Ampun abah. Keceplosan bah. Keceplosan bah. aing gitu mah. Males enak kumaha tuh bah direstui tuh bah. Direstui mah diserestui kok bae cak. Mana Kemana ya, ngajarin Pak? teuna? Kayak dibere jengkol nya. Oh, kela omat hiji. Nah, Ada sama kaparaban dia anak aing. Paraban tuh kobon jengkol loba bah kayak dibere jengkol jeung tangkala bah. Anak aing berapa jengkol bau gitu. Mau bah ke sakalian jeung Riwana penunggu jengkol di dinya. Yang sok tengen kona anak bro anak. Bawa kade. Nah, Mun hawa teh mah. naik lah orang bah. Ya bah, namanya kebayang teh ya. Nya pisang kasihnya itu. Enak kumaha bah, enak. Abah direstui teu. Ayo, kela badang kenalanya. Punten ya, lainna abi mematahan ka abah. Poin we, pidato gitu gale. Oh, ya. Jadi kieu ya, lamun ka ieu si nyai ka ieu insyaallah berkah lah gitu. Jadi kumaha ayeuna bari. Berkah naonna? Eta jimat berkah, ya berkah lah kehidupanna. Oh, ya kumaha tah, Bah? Itu tah, Bah. Heula ngomong heula jeung anaknya. Oh, sok ngomong heula lah. Heula cing ngadenkeun oh. Ayo nyebut. Atuh bahasa tong bahasa Inggris atuh, teu ngarti urang, Nah, Bah. tuh. Ya bahasa biasa, bahasa Ya, Sunda. kamu sana dulu Ya, ya. besok lah. Kamu sana dulu. Heeh. Kumaha abah lah. Belakang lah gitu. Oh, asal abah bahagia lah sok lah. Yen. Ning, jori teh. Iya, bah. Lain tah mah. Naon iya. Tama gedung. Iya Sanes. tak terima. Cingna teh mana tuh benar toh Iya. Iya benar. Iya mau naon? Pakai arti jauh teh mau sih sama si abah teh. Mau naon si abah aja? Penasaran euy. Buah-buahan teh direstui si abah. Ya, kamu sakit itu. Mohon. Kalau tanya, gane ngomong tuh tak tuh. Cici mana? Ngomongin si Ro mana mah? Yo, Mohon. kamu sih itu polotannya kayak apa Mohon. Emang itu bukan naon ya? Kan bukan duit mang di neng mah kan. Pokoknya supaya ganti kolor Nah, eta, abahnya, oh. mohon. Oh, mintong bejakeun tuh kolor nama. Itu jempol kasih kabar. Nya enggeus ngasok ku abah ditujui. Ku akang ditujui nam. Mana ka dia? Bah, kumaha tuh, Bah? Oh, disetujui ku urang kok bae. Asik sih bener ya ngusahakeun anak urang teh nya. Bener, Bah. Lantar-lantarkeun kayak ngalasin ieu setujui. Tah, Anak urang bae ayeuna ngusahakeun. ayeuna gede, Bah, kayak insyaallah mah. Sama Gede sok deuh, mah mah. kurang disui. Tadi eta sirum ka urang nyampaikeun. Mana yang mau nyantet ka urangnya? Ih, saha? Sirum ka urang ngomong cik gitu cenah Mana yang ngomong sirum? Hah? Henteu teu ngomong. Cuma gelo ngomongnya sirum. Gelo saha? Aneh. Belas Ngangos atuh nam. Halus ya, restuin ya. Sok disui ya. Nam. Akuranya, Bah. Gara bogohan. Tapi, Bah, Hah? sa canek mangkat, tapi nik merek Sunda ka Abah. Nya, Bah, pakainya. Kayak kuna naon, Bah? Loba gibug di dieu. Oh, nya. Ini pacok. Gede gula. Oh, nyangga sabanya. Assalamualaikum, Bah. Jauh jarak jauh. Oh, bye, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, enggak minantu teh gue. Minantunya. Minantu. Kasep sih kamu bisa dibotakan mah. Kayak ku aing bisa geus kawin mah botakan ku aing ah. Mau kitu, bukan minantu kitu. Itu tukang maling wae. Kemarin kan antep. Wah, amplop we. Ah, hanya kali tujuan ah. Sia sih. Wae. Geus ah. Kudu teuing lah. Ih, ngomong-ngomong itu dahar teh mana cemplak teh? Saya ndak atuh nya. Mana teh? Oh iya nya. Hah? Dak teh nipu ka aing. Batu. Aing tah bawa batu jeung ieu minyak nih. Jadi aing mah. Ya, nih, mau makan ku abang geus reseuwi. Mohon. Tapi iya panas ini. Ini panas ini. Ya, nih, aku abang geus reseuwi ya. Mohon. Akang minta es atuh. Mohon ih. Tempat kikuk. Kikuk teh nu kos kumaha kikuk. Ah, singali mah geus apal wae. Kumaha? Eta nu siga batur. Kumaha ih. Eta anu di jeplok ke siga naon nya, upana siga nempel itu. Ya, Oh, anak kieu. nah, gitu. Anak kieu. Nyai eta rambutna bagus kieu nyai. Iya. Tapi lo bagusan nih. Nanya ya wis. Ini juga namanya temen. Oh lain ya mah. Ya, menang nyanyi. Menang ya. Pada mah tuh nyina. Kang. Astagfirullahaladzim. Kunaon? Astagfirullah, gua teh siluman urang. Astagfirullahaladzim, siluman gitu. Orang wae Kang. Wae, sore-sore manyunan gitu.
Kunaon? Biasa ngadang debat teh mimpi abdi teh. Mimpi naon jeung cium-cium tidak mau nyum awewe nya. Asa penasaran cenah kepala cepat. Napa naon kan teh? Asa aya tina Enten Kang ya. Itu marus ya foto etiknya. Sok, naon? Ieu desa teh di kampung Cibening bener. muhun sebening teh. Kampung Rananya. Muhun Tapi ada. anggap yang bujuk koneng. Ngaranna teh tapu, ngaranna teh apal poho deui. Oh, Kamu bosna teh gede gini. oh anu bujur si gadrung. Tah. Wah, eta mah tuh mantep eta mah luar. Tapi kayaknya ngomong-ngomong. Naon? Dinya namanya saha kenalannya Sok tuh. atuh Kangkara. Dia mah al dia. Dia Tapi di mah di lokal mah Kangkara, aya di itu mah lain Kangkara lain. Tangkara. Ah lain. Oh, lain. Noah. Oh, Noah. Oh, Noah meureun moa meureun ya belut ya belut. gitu. Heeh, eta. Lain atuh. Oh, saya di dia soalnya jelema pangimutan di dia. Di tepang imutna. Kampung Randa teh. Imut? Heeh, imut. Imutlak teh imutlaknya. Oh, di deung sare tutup bae lah. Lembah teh naon ah dibasi boles laki mah hidung ge. Ya. Heeh. Dia teh ingat Kampung Randa emang akang di mana ya teh? Abdi teh asal di mana gitu tuh. Naon? Di itu kampung Margasari. Magasari. Ya. Oh, nu deket ieu tangkal Jongjing. Ayo. Jenjing sawah hungkul abdi mah ditu mah. Oh, besi tua berarti. Oh, geus belakang keluar sawah. berarti geus belakang sawah gitu. Ya mau nih teh Kampung Randa ieu teh nya. Aya di naon geus mana eta geus dawe guys. Ieu teh abi teh Aku pati hiji. Apa tobohan euy? kan geus mudik tadi teh karek balik kan ini sela sare-sarean heula. Tapi kan bisa cuman gitu naon golok gitu mit-amit ngana. Eta pugu keur ngimpi anu Jika undercover nama teteh akang teh boga kabogo tapi itu dari sun gitu nya. Dibogohin teh ya. dari suwi mah dari suwi. Ya, Tapi para biasa udah sekelumputan orang mah ya. Pak, para botan sok we, Pak, tila. Tuan daun dong digorowang Pak, kembali. nampak tila, Pak. Apa tujuannya piknik? Piknik, urang teh lah. Tempat wisata di mana? Wis kasasar ke orang baik deh tuh teman. Wisata belah ditu nya. Terus belok kiri, belok kanan, tadi dinya Oh, di dinya. sok Bener ya. nya. Tapi di mah asal lurus hungkul tuh lihat kiri kanan na. Aku sayang geus dibelok-belokan dijan belokan. Satu Sok. Sok lah jangan kene junjungan gitu. Heeh. Batu ke sare, batu ke mau ngambil Sare mah ngimpung jadi gituan. Nyangos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar bayawak ya. Bisanya asa akrab itu mengganggu aing ke molor nya ke ngabayangkeun ieu si Sulatri jadi ieu. Tapi di tempat-tempat beungeut siga ieu nya lucu. Siga anu ieu, siga beut santung. Tapi mun amplop lieu mah semua tanya deui mengganggu wae. Terus kan sarena sugan orang ngimpi deui nu lain. Si teteh ke mananya? Ditungguan terbalik-balik. Si teteh ke mananya? Engko tadi kita minta anter. Nepi ka dipelak di dieu. Sudah lihat teuing si teteh. lagi jejak majang hati halus jejak si Arut si jadi lah praktek kudu rada gancang Demuk sih ya Mas Cicing. kira orang cuci mana pugunya Parah. Desak we si bala we geus. geus pugu mana ya udah lanjut deh jejak saya lakukan dia jangan saya teman Tanya kelak we ya. masa bertanyakan batu bareng lah orang teh lo jangan teh lah Nyera we di Neng. Nyalira tekan ojak Putri. yang satu neng teh lah beda ini sulah barudak nu teh jelas Aduh, kumanya Ieu gara-gara si A hiji jelema eta ieu tagihan teu meunang we target. Ayeuna urang jadi lempang motor dicokot di ku bos di. Teu meunang pentaris piraku teuing kudu nagihan lempang di kos baheula. Enak geus urang rek nagihan dia bismillah sugan wae nama hasil. Neng, tuju naon? Nuju calik. Oh, tenging calik teu? Sok. Neng, asa kakarek ningal neng di dieu. Nya ada neng mah tara keluar ah. Oh, tara kaluar nya. Nya dipingin ku si teteh. Oh, nyantos teh kenalanna kenging teu? Tadi Oh, namanya saha? Putri. Oh, ada nih ya. Danker. Ngomong-ngomong teteh neng saha namina? Sulastri. Sulastri. Oh, Teh Lastri. Nya. Oh, Teh Lastri. Salamkeun nya Teh Lastri nya. Nya insyaallah. Ye, anu kieu teh lamun misalkeun nengna si tetehna aliman ka, kan neng lah. Bios kan. Naon Teh. sia?
Neng balik ke mana tuh Neng? Badan nyusul si teteh. Ih, Neng mau kakak mangkat ini kan. Mantap keur malajek nak kieu adina makin kieu mantap ieu euy duana lagi mantap ieu euy Yang jadi pohon nagian gara-gara ninggal awewe nu karari euy mantap. Saha ini mah nagian dia. Waduh, poe ayeuna can aya pemasukan pisan euy. Ngaduit geus dulu beat. Mati. Yang duitnya mana eueuh di? Si preman tadi wae di aing mah kumaha nya? Wah, kebenaran aya pi duiteuh teh euy. Kadi. Ya, Yuk. nya tuh kira Jatah. kira tuh ayeuna kan karek nagihan deui pira kuting nek minta jatah. Ye, kamari kan geus dibere pre kerbas lebaran. Ayeuna kan lebaranna geus. Lanjut deui jatah. Ya maksudnya engke lamun geus mulai nagihan normal gitu kayak pasti dibere. Iraha Nyangke misalkan ayeuna kan mulai deui. teu hayang naho ieu mah yang ayeuna. Geus kieu ayeuna mah ku sayang kan dibere jatah. Tapi bantuan saya gitu nagihan kayak jelema ya. Saha jalemana? Aya pokoknya mah kelah karena diberi jatah ke tenang 2 kali lipat. Arek Nya hayu tuh ini urang teh yang gimana nu Ayo, mana? Ayo tuh teh Teu abang. apaleun urang saha meureun. Ayo. Hayu. Oh itu jalemana? Kira aku awak leutik itu. Nyangges we pangnagikeun. Yang geus kurang tagina yuk. naon itu aing Iya. naon emang orang ucing adik Oh, kira oh, oh. aduh sama Iya, naon sih Sia. Ampun, Masih bayar hutang teh. ampun Hah? teu rek mayar Kira mayarna. ayeuna utang geus 500 sarek oge Nya bener eta tah jelema teh lain 1.500 udah gede 500 bohong Bohong, bohong. Ieu teh jelema. Iya. Heeh. ampun ampun tolong ampun aduh aing bareng ngeblik anjing teh cibang keliling anjing ngalah yang ieu preman mana irung aing nu mancung mah dibelesek ieu ngeri dicolong aing kan mah bayar aing ah ngeri aduh aing bener sih nih muncul goreng bangun pas sih anjing mikirnya sih gak bayar awak teh Action. Jangan lupa like, komen. Oke buat semua terima kasih banyak ya udah support terus channel Sarap Nasional dari subscriber dari Sarap Nasional. Terima kasih banyak udah support sampai detik ini pun juga. Terus jangan lupa kalian subscribe aja di Jalan Film sama Sarap Nasional. Bantu support ya. Karena film-film pendek ini lihatnya yang positif aja, negatifnya buang lah ya. Oke, gimana teman-teman? Bantu subscribe lah pokoknya ya. Jangan subscribe buat Sarap Nasional. Oke, terima kasih. Amin. Terus kreator Purwakarta. Oke. Gitu.